ngantik pabati ulah lali pangbalikan sedang kontakan. Sumedang dituntun zaman ulah sinang ngerang-ngerang yakin orang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasih ku inti ngantik pabati ulah lali pangbalikan
urang patepuri anu tos langit ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna dinten kamari urang pahet sati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun wasna nyebar lamunan nyebar harapan janji saati bari ngahiji ngimpi lamunan ngimpi impian nyimpan
cinta kasalira bulut mantu teu aya duana tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi can mendekat darmagana cinta nusang jati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugarang tapi kan cinta susah ngebandingkeun cinta kasalira bulut mantu teu aya duana tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi can mendekat darmagana cinta nusang jati cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugarang tapi kan cinta susah ngebandingkeun abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi can mendekat darmagana cinta nusang jati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugarang tapi kan cinta susah ngebandingkeun
kamari urang patepeuh anu tos lami ku abdi dianti-anti dinten kamari urang patahe janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari urang paheut pakai asih mu bade papisah deui. Dinten kamari urang pasir payasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Janji saat
Tanjung Kalbu Timur Kerganu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa jalan-jalan kali ini ya diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya channel ini. Buat teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa diklik subscribe channelnya, like, komen, share ya. Terima kasih. Yang sudah hadir dari mana saja nih teman-teman ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video saya. Yang sudah hadir dari mana saja, dari Arab, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan. Oke, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di bulan Syawal ini ya. Semoga saya dan keluarga dimaafkan apabila ada kesalahannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi aja jalan-jalannya ya dengan diiringi dengan lagu pop Sunda. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.